Kasus Laja. Tahru daerah lagu kadu nepi Nagar pika celak ti imut kabe lajah pamoyaran kaya dah ditu teh sabang sening aron laja teh bea kabe. No benar pira kebun laja segitu hektaran gitu pira ku imut. Nyata imut bro. Dari nah adanya geloba baru dakar kahayo yang ngagugulung kaleci para roces anu gatrik eno heran deh kak. Siruswandi Warid Arwa kala luar Gusti nu Agung menang heran aing mah teu pira ngajaga laja lebar dak euy pancik aing naon jaga ku sia ku saya ada wasa teu aing pancik anak teu ku aing dikaji goblok menang heran aing mah lebar euy pokoknya mah teu jaget aing mah sikeun aya penyusup asup ka lembur urang di babadan ku aing mata senjata goblok bila perlu ku aing dicokelan mata tah jika teu bos ulah dicokel mata urang teh pan ngan hiji-hijina meureun kopek bayang keur ku sia mata beuteut teh teu guna ulah main cokel atuh bos pan ieu teh mata meureun lain bastus mata sia setan teh ah jureng kakarah wae beungeut sia mah gararang ari lalampahan kawas boled ampun pisan anu bisa diandalkeun nyaan Gusti Agung cik panganyokeun heula baso ikan kan nyediana jang euy sok set ari titah ku senior teh dak teu kuat deh ka lapar sok heke gatu gancang dewek lapar ya ti isuk can sasarap dak euy karek ngakan luluy menjing buras ari sabeungkeut tong hariwang ke dibayar dak nyodekeun heula sampo meureun